Guys, ieu teh aku karak rengse beberes dikarenakan setrikaeun aku geus ngagu gunung sagede Gunung Semeru, jadi di dieu teh aku maksakeun arek nyetrika. Ieu teh teuing geus sabaraha minggu guys aku teh teu nyetrika. Ieu oge bajuna geus sesa dipakean saware guys, dikarenakan geus teu kabagean cungcat acan. Tapi ke heula guys, sameme nyetrika di dieu teh aku rek dahar heula, dikarenakan lamun teu dahar heula mah bahaya bakalan salatri guys. Tadi oge aku teh geus masak guys, ieu oge aku daharna arek jeung sayur sop. Kalian sarua teu lamun ngadahar sayur sop sayurna sok dipisah. Padahal engke oge da bakal digejeburkeun keneh, tapi anger we sok hayang dipisahkeun. Ieu aku daharna sakalian ngahuapan si Inces guys. Tah di dia caritana aku geus beres dahar guys. Ieu teh aku teh lanjut we ngerjakeun setrikaan anu ngagunung sagede Gunung Semeru. Pagawean nyetrika mah da pagawean anu sok ditunda-tunda guys. Engke we cenah engke we tungtung nama kieu bae ieu geuningan numpuk kot ngagunung-gunung. Ari geus numpuk ieu mah da teu meunang henteu geuningan guys. Ningali dina lomari baju geus beak, cangcut geus eueuh, tungtung nama hoream-hoream ge anger we dipigawe. Coba lamun sakali nyeuseuh setrika da moal kot sanumpukna kieu meureunnan. Tapi dah kitu teh guys, ngalawan males anu hese nama. Komo deui dibere awak geus capek, cingceng ka ditu ka dieu, pigaweun loba, boro-boro hayang nyetrika anu aya hayang gogoleran guys. Mun ceuk Nikita Willy mah ternyata nyetrika itu menyenangkan. Menyenangkan teh lamun nyetrika nangan sasetel guys. Palebah ieu mah kot sagunung-gunung sagede Gunung Semeru, menyenangkan dari mana. Da mun kaayaan jadi jelema beunghar mah meuli baju gerek sakali pake guys. Teu karasa geuningan guys ngocoblak kita tadi teh akhirna setrikaeun teh anggeus ayeuna mah guys.